urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarah dititah lagi nyampaikeun bae ulah sok marah duh tak budak kunaon teu nurut ka aing ye titah nurut ka lain kasia ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan tak kiai tampiling habak teh kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah kakula di ditu mah deuk pindah bae aya heueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus sarolat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ya dibabaekeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi nyalain titah nurut ka sia ka Allah kurang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba Bismillahirrahmanirrahim Wanada ashabul jannati ashaban قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين wallahu a'lamu bimuradih wa nadalan nyeluk sapa ashabul jannati pirang-pirang kang anduene surga ashaban nari pirang kang anduene neraka taqriron wa tabkita narara netepkeun lan kenarara ngahinakeun an qad wajadna satune kalakuan iku temen nemu ingsun sadaya ma wa'adana ing barang kang wis ngajangjikeun ingsun sadaya rabbuna sapa pangeran ingsun sadaya minas sawabi saking ganjaran haqqo kalawan nyata fahal wajadtu maka anatan musyrika bima wa'ada kuming barang kang ngajangjikeun ing sira kabeh rabbukum sapa pangeran sira kabeh minal azab saking siksa haqqo kalawan nyata qalu ngucap ya sabanna na'am ing lapad na'am inggih fa'adzana mu'adzinun maka nyeru sapa kang nyeru nada munadin tegese nyeru sapa kang ngundang bainahum ing dalem antarane bainal fariqaini tegese ing dalem antarane pantarara ya nasabul jannah saban nar asma'hum kang ngarungwakeun ya munadin ing fariqain an satune kalakuan laknatu iku tawilanatullah alal ka'al zalimin iku tetep ing atase wong kang zalim kabeh alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun wallahu alam bimaradi alladzina nyatane wong akeh kang padanya gaya alladzina kabeh saing manusia sabilillah saking dadalan Allah dini tegese agama Allah wa yabguna alan nyupri alladzina kabeh ing sabilillah
ayat lubuna tegese jana rupiah alladzina sabila ing dadalan agama Allah wajah ing bengkok muwijatan tegese kang ngabengkokaken wa hum lan utawiya alladzina bil akhirati kalawan akhirate kafirun iku kang kafir kabeh. Masih keneh terusan ayat mukamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa suk gerak ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung gerak ulah di dari we ribet geura berangkat mana pimpinan kapilah namana itu ayat gara-gara benderana geura berangkat ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masya Allah dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah, berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut dilanjutkan ku para kitu aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, berikut pengikut na berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus solihat tuluy kebelah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah bagelas ya geus wah berarti aing teh ngeunangan cenah bandarana salat henteu jarahna ge teh salat emang sia bisa teh salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet sugan be aya sakorsi kama lain zarah tanokasi dagang melalui zarah, dagang melalui umroh, dagang melalui haji, dagang tanokasi itu haji ulah itu sanung ulah pana tuh cenah kitu amat aing mah kitu bae aja dia teh kudu ku batu masalah we geus pokona teman dagang teman mantak balalangkrut ge boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok sebab niatna ge lain dek ngaluhurkeun agama dagang kabehan teu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu dek ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya oh tu teu nanaon geus kos kitu mah niatna karena Allah. Masalah ka kos kitu mah ngaji keneh aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina tah asal geus pi bae dagang ngaran asal geus pi bae dagang ngaran oh ulah nanya-nanyakeun kos kitu geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah tibarwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang ke bisi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng bisi kitu doang tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah cik malaikat ancil kumul jannatu surga wahai jelema nu iman tur amal saleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskan kabare uristumuha dua orang boga tempat deh. Masya Allah bokingan orang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas widuh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana
gugulingan di susu bidadari urang. Halo Gusti Allah. Masya Allah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh. Itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh, kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad, maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh. Doh. Geus ngeunaheun jasa pokona urang di sorga. Kuari mah urang sorga geus cicing di sorga, urang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ahli neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Pengumuman tingku haramat samiliar jelema. Hai ahli neraka, cengeng-cengeng ujianna pangeng ceuli. Didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama ajam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubilalil jami, maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi. Carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga, mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga, mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ke jelema anu kunyana diwauhan keur di duniana. Henteu lain bareng kabehan ngomong bo sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan, siap dan ngomong kabeh bareng henteu. Aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang. Nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamaah ashaban nar ajamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna, berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan. Nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui. Aya jelema ka sorga kuari ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana. Pedi sia di neraka. Aing di neraka. Sia kurang di neraka kunaon pan sia keur ieu no jeung aing babaturan keur di dunia. Kok di neraka sih? Kredit. Ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir. Baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut. Ya tadina urang nyokot paralon kanyana, nyokot kayu kanyana, nyokot engsel kanyana, magan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka. Kok di neraka? Iya. Kenapa kok neraka? Ya nggak iman. Waduh kok, aduh di neraka ya panas ya, jangan ngomong. Aduh. Atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engke kan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka. Jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada didinya. Oh tuh. Apa diteruskan aing? Emang kau nak tuh bisa jing?
Aduh, langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh, ngobrol tak perorangan ngobrol, urang ngobrol jeung sing kahut, jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafirnya geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Langit katujuh aing ke sidratul muntaha. Goblok nyabu mah kitu tolol. Ya kapangi jeung jauh aduh, kapangi jeung si Allah tolol teh jeung. Nu jamu bro. Nu nyabu mah kan lamun Tuhan ini nya nama tes rajaban nya na asa kalah. Nya deui bojong tolol lalu nyabu gele mah kecil nyabu mantep tambah ku ekstasi dicarikan ke seri sakenaon tolol sakikituan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh lain bae masyarakat biasa polisi abdinya rabu misalnya kieu ulah sok suuzon aing mah suuzon kumaha lamun ulah sok sombong ieu sekali-kali tahun-tahunnya saya makan dulu naon ya abdi mah eta karak rahasia polisi mah eta karak rahasia lain apa polisi mah DPR ide nyabu sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan eta wajan eta susangeunana we gue mah aing bae aing mah nyaho sia teh lo boga ka nyaho segera dagang toge emang kiai untuk beberangkatan gitu teu kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai makan ceng ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka makan ngageruk weh tadi kok ahut waduh kamu di neraka ya iya nih kan kedua jannah ma wa'adana rabbuna haqqa nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat dilanjutkan oleh para ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman takwa beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki telahnya sekarang saya merasakan surga yang luar biasa apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya nggak tahu saya ini mah kiai yang asli dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah beramal saleh akan diberi kenikmatan yang hakiki surga. Saya telah menemukan kedua jannah ma wa'adana rabbuna haqqo mantap bener bukan sekedar mantap mantap ada apa sih itu di sana itu wah tete banyak bener tete berbagai potongan semua udah pokoknya enak sekali dah buah-buahan banyak di sana kendaraan luar biasa pokoknya mah pengen minum kita pengen air apa juga ada
Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya susah nyeritain jak. Sebab apa? Dulu kan Kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan bahwa ada Rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong qalu na'am. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gua panas nih. Saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sehingga nyawan ku bupati ka aing diondang sayang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab, muhun jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita, fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang lanat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh. Jelema nu zalim teh waktu di duniana, alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah, anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama dek asup Islam disiksa kunyana. Iyalah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah
Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember, walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus nu ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan, dak kadong, tahu kadong lu? Itu bahasa Cengkareng tuh. Dak kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan, Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi mun cek urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu loh. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lo kalau coba-coba lo keluar dari Islam, lo gua siksa lo. Lo kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau nggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu, sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Nggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia nggak bahasa mejen Masya Allah. Tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus. Eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep baik wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Di puguku lagi geus asup Kristen. Naudzubillah min zalik. Mahal murah hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung. Abu Jahal kurang kumaha pinterna mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa, kaya rayanya nama, pakaian anak ge mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah hehehe atuh hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadayekeun pangajian supaya leuleus hatena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seuri sia seungeun seurikeun bloon sia aing kasinggung. Eta teh urusan Allah nu mantep kiai ulah sok mamarah dititah nage nyampe-nyampeikeun bae ulah sok marah. Duh tah budak kunaon teu nurut ka aing. Titah nurut ge lain ka sia ka Allah
matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun narurut ka aing salah balilahan tak kiai tampiling habak teh kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae lu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ke Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia ge jelema nama masjid geus aya ibadahna geus sarolat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi nyalain kita nurut ka sia ka Allah kurang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang ngasup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar datang kadinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz tah kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae ku ari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nyana mah deuk ngayahudikeun Islam urang na bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kakarak dibere kredit bae ge urang ngelai kakarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat dia tuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ta televisi ulah emang sireman ganti tolol kiai aja tolol itu boloon bin tolol dia tegera tuh nanti ngomong alaih Yahudi itu aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka itu Yesus Kristus atau aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia geura dakwah di dieu je tolong sebangun panasna mah dunam jangan video ngembangkan Kristen Aisyah nih sholat yang tirok sholat aja mah orang pada yang seri Aisyah balingan kan dah ya itu pokoknya mah mah sholat ke ai kudunya ngembangkan itu bentar ayang ngomong atau pikiran siapa helanan kudu sholat lah kalau mau naon siapa pokoknya tak sebab nukos gitu mah okos bener baik mungkin tidak boleh panggil dan aku pendeta kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini, nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Shh. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang nomor kemarin saya pensil galak amat sama mobil. Lah, masing-masing basi agak mana? Masing-masing basi. Ya orang negara demokrasi. Kurang nyana kok beda jeung kamari bobo itu sih ganti mobil mana talah masalahna ganggu karena perjalanan
ibadah aing itu beres ya kajian kukumaha eta urang kan kababawa ku hari kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu make nu moncong ka dieu milu trompet milu urang lamun nyaho sejarahna mah sedih kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella pan Spanyol teh negara Islam mantap loba ulama di bulan Spanyol orang Spanyol ketika raja tersebut dek ningali kebiadabanana maka dibrondonglah muslimin tembakan ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta mah teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankan kunyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, ka Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankan ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat ini juga sama tembak kabeh beres beak kabeh etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari dipakai ku anak kurang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok kurang make kopeah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam urang teh nyaho sejarah dipakai bae pan ku urang anak urang dibelikeun nyok tolong aja pamajikan orang milih hiji deui cenah jang di dieu teu nyaho sejarah makana mun urang nyaho sejarah Inggris Masya Allah eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin ulah cukup pakai kopeah bae cukup pakai kopeah hideung make kopeah haji ulah make nu moncongong kos itu bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus make helm ka masjid geus make helm bae geus urang kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus salat geus dikitukeun bae geus make helm bae tuh teu kebal pamajikan ada aya ka haji aya di masjid sing hede besi galak emang konon rada robah pikiranna lain bakal gerogol ke masjid nah iya alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam kabelah dieuna wa yabghunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge ayana sia ieu tujuan deka mana bangun naon kitu ngaranna make samping bebas kula mah deuk mondok bae deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur dek lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam je sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu na kijang Innova heuy ai sia ku kabalinger
teu kudu digogondol duit, cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah. Sia ulang make cash kos kitu. Ye, di pengajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae. Ulang ngadekeun Ki Uci, moal maju sia ngadekeun Ki Uci mah. Ortodok. Ulang ngadekeun kredit bae duit nu sawarena pake usaha. Jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha. Ieu kolot wayabgunaha iwaja. Jahannam. Ih, anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah nek dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabgunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng Asia bangunnya nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emak sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah sudah sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepang hebat bahasa Korea hebat eta nu kos kitu anu make jilbab kos kieu mah teresep ieu boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah ajan teh teu salat pokon pamajikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ieu kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua bawa di majelis ge ieu jahannam kabeh. Ya Allah ya Rabb ceng teh ngaluarkeun motor ke mana ngaji bah ke mana Celongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta keun kudu dahar kudu naon emang ngaji kudu berean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep wa yabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum habak kan beuleum daripada di neraka mending kuari bah sia masokan teman-teman waya beguna yatlubuna sabili wajah nudik bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh so macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa ye ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun geus teu kudu muludan wa yabgunaha iwaja jahannam tah budak jahannam usir habak jangan mau kitu ya brak usia diusir beneran wa yabgunaha iwaja nu loba jasa ieu mah nu wayabgunaha iwajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa kita geletik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan jadi apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis
Terus itu naon bedanya jeung tukang beca masinisna ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang. Ya Allah ya wayab gunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng ya kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung. Nah ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe kumaha musyawarah yang para syaitonir rajim engke. Nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki keur terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan nama jeung neng ge kurang kumangan yatim kan aya mere langsung ka yatim mah kan teu bagus aya kitu mah kan emakna dikawin kan jadi yatimna kan yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu wayabgunaha iwaja tuh siapa emang hayang meureun. Masya Allah. Tapi pamajikan ngan nasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah dosa kieu geus leuwih ti teger atuh kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum 2 kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meneng ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakak engke berat ka ditu kula engke teu digilir-gilir eta siap teu ka neraka jahanam bel tungtung nama tol adena cek awewe emang siapa yang kitu bae dasarna sia man bung wayab gunaha iwaja udah loba jasa ieu mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun hundeup pesantren dipengkolkeun sakola walaupun hundeup kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam mah kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabghunaha iwaja iyalah jelema anu zalim. Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan kitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagag tapi kan dihalangan lah ku saha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh wayabgunaha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim menyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asasi bener demokrasi mana buktina wayabgunaha iwaja polisi yabgunaha iwaja abri yabgunaha iwaja DPR yabgunaha iwaja kitu kene pamarentah yabgunaha iwaja tinggal tunggu we paeh jahanam di cenah kiai sok sangeunahna ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae supaya sadar doang ieu masalahna oh jah heueuh supaya kitu doang. Nah malaikat nyarita la'natullahi 'alal zalimin laknat Allah dibikeun dibere ditembelkeun ka jelema nu zalim ya jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok supaya mengkol ieulah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza jaga di akhirat
itu kene berbagai kafir tuh percayaan di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram iyalah sarua jeung wahum bil akhirati kafirun ahli sorga nyarita jeung nanya ke ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kenikmatan di sorga kapagi nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa nah masih berlanjut kene wa alal afirijalun engke aya arab antara sorga jeung neraka aya tempat ngaranna arab saha ye nu bakal cicing di arab wallahu alam bisawab